The lesson indispensable for human being. Agama jadi penting kedudukannya. Tanpa agama mustahil dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Agama sanggupkan mengeluarkan solusi satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Maka kunaon akhirnya banyak anak jadi gelandangan, korban pergaulan. Tidak sedikit anak muda ibu geuning leungeunna ditatoan. Gambar soang. Ari ku soang di udag ceurik kece. Bahasa geus lain turutaneun anak muda Gusti teuing eta anjing bubul bahasa meuni kitu ari jajan cilok eta salakena kamilu menang 3 kali cek bidan teh tah cenah budak ayeuna rambutna geus katingali padahal rambut inungna keneh eta teh lain rambut budak sok kejeunkeun deui boroso teh oco anak keluar meuni badag 3 kilo teu kabayang Pak untung pamajikan salamet ge panjang umurna budak teh 3 kilo nu keluar teh anu asup 3 on teu sae urusan 17 tahun kagigir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngawal salam dikeresakeun ku Allah loba duit. Tos loba duit ibu tiasa ka Mekah. Kapeser sawah. Gaduh bumi anu mewah. Rumah tanggana sakinah. Mautna husnul khotimah. Bade ibu maut. Oh, mangga tu ayeuna. Ieu grup hadroh abdi terang nami grupna bade di lelebah we lah ku abdi teh grup hadroh ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Mudah-mudahan aa sing kenging barokah sholawat teh kenging jodoh anu tepat anu maslahat dunia akhirat. Nu di tengah ibu-ibu kaciri seueur nu keur bararingung da beda nu di tengah mah keur ngahuleng we kieu jigana eta teh nuju bararingung enjing bade pepenak sareng paang sanes aang haji tapi aang suran. Mohon kapan nu dipayun mah anak muda nu dipengker mah orang tua. Jadi anak muda mah keur jatuh cinta, nu di tukang mah keur jatuh tempo. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi mohon ibu dan bapak keur ngaji mah meskipun di imah loba kasusah. Gaduh mas'a keur ngaji mah kudu api-api urang teh bahagia. Bahkan keur ngaji mah kudu loba sedekah. Allahu Akbar. Ieu kakarek gege geus aredan kieu jemaah teh. Alhamdulillah Bapak Hajat ya dina panggung abdi nemean di Paraban Jukut kieu. Gusti asa di kanang eme gini. Kene daya teh variasi. Janda bolong. Aduh jangan gini apa janda. Tak kade pa geuning cek budak ngorage. Hirup teh kudu kuat ku gogoda jeung cocoba. Komo ayeuna keur ngaji pasti bapak papangi jeung ranjau kehidupan. Geuning jijik karana. Aya di dieu rana aya. Masya Allah aya asli. Hidup rana. Keun bae janglah rana ge asal ngeureueuh ngaji, ngeureueuh ibadah naon ari maneh jang geuning geus ngasaan eta. Geuning apal rana ngeunah.
Astagfirullahaladzim. Asa kakaraya rana ngeunah. Mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi rana ge bau. Da Pak RT oge sarua di jieuna mah tinu barokah cuy. Geus semua bener dipajukeun ke laki. Astagfirullahaladzim. Gusti mudah-mudahan abdi balik tong kabawa virus ya. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Geura ibu da naon hesena ta cabut kembang teh eta pot eta. Ada eta tanu ngalangan teh eta. Tak gitu. Mun eta kembang nu sanu Bapak hajat sanes. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Sok. Ieu nu Bapak hajat sanes ieu. Sanes. Menang ieu mana tuh ieu. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas famay yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nutihi ajran adima. Sok asal piheula. Jadi didoakeun pokona mah nu keur nyarepeng HP sing aya kuotaan lah. Kade bisa ngahotspot ka babaturan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Angken mun sholawat pangnepakankeunnya tapi entong ku hadroh ku terbangan tu itu tu ditepakna ta eta jeung itu tu ami teu rame teuing siapa. Oh amai ngahulang wae teh kumaha teh. Mikna atau ayaan sok atuh dilereskeun heula. La ilaha illallah. Bacakeun kalimah thayyibah. Ibu bisi maot ayeuna moal hanyakal ibu teh keur maca kalimah la ilaha illallah. Ibu maot bakal husnul khotimah. Tong wa ka amin da sakaratna gitu acan. Insya janji amin we ieu mah. Ieu sadayana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk la ilaha sok jangan tepak. La illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sakali deui keluarkan suara nama
cenunung cenining terkecuali kedah ngiringan sadaya Nabi Odah mangga Muhammadur Rasulullah doharodinul biduhurin Nabi Ahmad doharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad ya kanana dalikal fadlu minallah ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana sakedap ibu upami aya yahanana angkatkeun tangan nu katuhu diacungkeun anu teu ngacung berarti bau kelekna sambil digoyangkan tangan ibu. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini diberikan hamba Allah, dijadikan anu kenging kemenangan di payunan Allah. Upami abdi nyebat padlu minallah angkatkeun curugna tingalikeun sifat wahdaniyat di Allah pidat pi sifat fil afal daya hak wajib di ibadah hanya satu Gusti dalikal fadlu minallah keheula dicek heula dalikal fadlu minallah sing kaluhur ece manya ngacung di dia. Siap sekali deui Allah sing tarik Q A doharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad doharodi keheula tong wakaki kieuan keheula biduhurin Nabi Ahmad ya kana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah ya hanana ya hanana ya hanana sebut ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana doharodinul biduhuri semangat negla bersolawat muayyad biduhurin Nabi Ahmad ya kana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah ya hanana 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik. Luar biasa tepukannya. Tepuk tangan untuk grup sholawat hadroh di mana ti Al Mubarok. Masya Allah, mudah-mudahan sing dibarokahan ku Allah. Lanjut ibu, lanjut. Al Mubarok awi pari. Mohon mudah-mudahan sing jantan kiai, sing jantan ahli kori. Amin ya robbal alamin. Ibu mah teu keng waka amin da budak nage can dipasantrenkeun. Insya Allah. Lanjut ibu. Uyos ngaos dugikeun ka jam 12. Asli siap tepikeun ka subuh. Luar biasa, negla ajib. Jamaah di bawah ngaji tepikeun ka subuh siap. Tak ciri nu kieu teh ibu-ibu nu resep ngabohong aja lah. Anu gaduh hajat teh Bapak Indra. Bingah nu tayang kana dina wengi ayeuna abdi diondang ku kersana Bapak Indra sakulawarga dina raraga syukuran walimatul khitan putra pertamana. Bahkan abdi dina meja ge dibere cai menikat 4 rupa. Aya cai ente, aya teh kotak, aya pokari sweet, bahkan aya cai aku.
Wah ngan hanjakal teu aya larutan penyegar cap kaki. Tapi wios ibu abdi kacida bahagia sabab ningali jamaah meningkat ayeuna loba nu jumlahna ge leuwih ti 2 di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak. Sok bantuan nyora aya ibu-ibu jeung bapak. Aya para pemudi sareng para pemuda. Tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat de terutama pewaris para ambia nusok masihan ku ilmu agama nyaangan keur urang sadaya dina kahirupan di alam dunia buktosna aya para kiai sareng para ulama ngan karunya bisit nyerieun hatena teu kasebut statusna pasti nu hadir aya duda jeung ran. Tujuan mah yakin urang sadaya sarua maksudna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku jalan ibadah nu samampuhna. Muga-muga urang sadaya hirup di alam dunia janten jalma anu bagja bari tarakwa di akhirat dikersakeun sadaya urang negla nu hadir dina peuting ayeuna jaradi ahli surga. Kirang kompak. Oh, Ibu Araya. Suara ibu luar biasa, sudah tidak bisa diragukan lagi, ajib. Debeh katuan abdi ya ting parentul nu dikarope ah. Gusti ting harirup ting parae. Da bos ora ece. Aku aja meureun bingung atuh. Disebut hirup da rehe. Oh, disebut patung da udud. Emangnya ya patung udud. Oh kurang dicek lah ibu. Ma Umi repeh pak. Gusti ya kalah sorajin. Pak yo Kang jeung abdi mah ulah kalah olohok teu puguh Kang yeuh. Tingali geura ceu da ku cege meureun katingali itu alohok we. Ieu tah tukang SG geura tingali alohok we. Yeuh Kang jeung abdi mah tong era-era tong asa-asa sok rek nyora mah nyora atuh dami puguh kitu meureun ka ciri hirupna. Atuh cenah Kang mah bade maot mah maot we sakali. Ibu Araya. Akang. Oh, Gusti kakarek barangkit alam barja geuning. Bari sawareh nu bangkitna oge. Ece. Lanjut. Bingah dina ati sanubari dina ieu wengi abdi tepang sareng urang kampung Negla anu hajatna Ibu Tita Puspitasari Ita. Atuh tong molotot biasa. Cai rupi-rupi aya teh kotak aya aku aya Pokari Sweet aya cai enteh ngan hanjakal teu aya cai kopi. Nu peryogi nu utami dina ieu wengi abdi ningali jamaah nu sakieu kompakna jumlahna leuwih ti hiji aya pamaget aya aya kaum buruh pagawe negeri aya para pedagang sareng para petani bahkan aya para ulama aya para kiai. Terutami di payunan abdi aya calon kiai nyaeta para santri ibi. Tujuan urang ti bumi sami maksud bade tolabul ilmi. Mugi-mugi sing payus mungguh Gusti ku jalan tolabul ilmi. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati sae tinimang nu dikongkorong ku kembang malati. Di akhirat urang sadaya kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Kirang kompak. Tadi amin. Ya Robbal Alamin. Jangan dulu kemana-mana, saya akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Karena bibir sudah terasa pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang. Saya pilih ini karena satu-satunya air yang mereknya Aqua adalah air putih. Air yang sangat amat murah. Kopi di manakah kini?
jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Tadi sangka-sangka terojol aya aki-aki nu mere kopi. Gusti nuhun. Nuhun Pak Indra, ngan ge bisa rek mere deui ulah ku eta. Kuno kasep. Aduh, mudah-mudahan bieu mere gudai sing ditampi iman Islamna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Barokah ibu tos sholawat teh aya gudai. Matak ibu ulah sok eureun maca sholawat tong boro-boro loba maca sholawatna sakali ku Allah dipasihan 10 rahmat. Tah gitu abdi ge kakarek sakali maca sholawat torojol gudai. Tuduh teh langsung hilang seketika. Ngan hapunten Pak Indra abdi teh gaduh panyakit ayeuna teh nu diraoskeun teh usus abdi. Tah biasana damangna teh kuyakul biasana mah. Punten Pak Indra, abdi mah lain modus tapi cek medis eta teh. Cek medis cintai ususmu minum Yakult setiap. Anda paham? Aduh, celah kumaha we bae lah celah. Ngacaprak oge lah. Da abdi mah teu rugi ngacaprak ge. Iya, sabab engke Pak Indra balik abdi ngaji ti dieu bakal dibarokahan. Gusti sok nyanyahoanan. Yo ceu ulah sok nyanyahoanan nu hajat. Keun bae eta mah urusan Pak Indra. Abdi mah dibayar we syukur henteu we piraku. Aduh. Mudah-mudahan ibu nu hadir dia sadayana syariatna Pak Indra ngempelkeun ayeuna hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala sing dikumpulkeun urang negla sadena di surga. Amin ya robbal alamin. Nu dipihormat kersana pengatur acara penertibuan ci wabil khusus para alim ulama, para ajengan, para kiai terutami ieu nuhun Mang tukang son mending ngarenaheun ieu teh mik teh Gusti teuing Mang tukang salon teh sing ka surga bareng jeung salon-salona. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, Bapak Lurah manawi aya. Aya teh aya di Bumina. Oh mun urang susulan atuh yuk. Pak RT mah aya Pak RT. Nu mana Pak RT? Mohon wios ibulah da apal ieu Pak RT mah awakna ge kurus pasti naga. Sabab bayi RT mah teu jauh tina ngaran hirupna RT ripuh teu puguh gitu. RW ripuh wae. Da mikiran rakyat unggal poe. Mun mata AA isukan mah ulah yang jadi RW-nya mending jadi ustad. Ustad mah ustad usaha tara anak deres aja. Muhun matak ibu lamun begaduh gadis parawan budak ibu pasikeun ka santri. Ibu gaduh minantu santri mah moal hese. Tenang we boga minantu santri mah. Metoha koret di rukiah pan ku santri mah. Gampang atuh da santri mah segala bisa. Majikan cerewet tinggal di adanan. Para santri calon kiai, para santriah calon ustadah, abdi ngaos punten ibu dina ieu wengi mualami dalami lami ge tara diarapalkeun ieu. Yuk ngaosna urang singkat padat melekat tong hilap uih urang engke nyanak ilmu anu manfaat. Kapan geus meunang eta jangna keresek bodas. Komo ieu mah kari cangkangna wungkul. Gusti ari urang negla barang dahar we keur ngaji teh. Keun bae ece da ngaji mah teu hese nu penting da daek init, daek hadir, ece daek angkat jeung kana dahar deui wae ece. Da grup ieu mah grup aredan ece wios. Ibu, yuk urang ngahariring heula wios ayeuna mah tonggo ka ditepakan mapai jalan. Kurang-kurang sore ya keluarkeun ceu.
Sok kan beda itu mah parah ieu we sok. Sok ieu we euceun hari rup. Mapai jalan aduh satapak ngajugjug. Lain kitu jeung calangap jeung salah deui geura. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan. Teu karasa capena sabab nganggo kendaraan. Ibu ka dia naik motor? Kana mobil? Lempang? Gusti. Diburuhan ku Pak Indra. Dibere duit ayeuna ku Ibu Ita. Cek mate boro-boro. Ita mere duit. Nu puguh mata di berang urang nu mere duit ka Ita. Aca. Tapi yakin ece teh lain karena hayang diburuhan, lain karena hayang dihadiahan, angkat ti bumi wengi-wengi, ece bade naon ka dieu nu dipamrih karidoan tidak anu maha eman. Ternyata urang irit ngaji hoyong dipikarido ku Gusti. Hirup jalmi di alam dunia lamun hoyong bagja urang kedah ridho diatur ku Gusti Allah. Cek Allah ngaji, cek Allah salat, cek Allah puasa lakonan, cek Allah keluarkan zakat laksanakeun. Jeung naon deui ece ti bumi init ngaji dina ieu wengi nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman. Nu kadua rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa. Ibu kutobat teh bisa sugan jeung sugan init ngaji dina peuting ayeuna dosa ibu pedah cekat terangan lengka sampean kepat panangan angkat kana pangao init kana pangaji. Ternyata dosa dihampura ku Allah. Alhamdulillah. Lengkah kana ngaji, lengkahna jadi ibad. Bantuan kepatna jadi iba, lempangna jadi iba, diukna ge jadi ibadah. Nundutan cek saha eta euceuk. Sok abdi marek naros ti mana menak hadis eta nunutan jadi ibadah. Cek abdi ge geus moal bener jeung nu aredan be dieu mah. Boro-boro nunutan euceun nu beuntak ge can karuhan. Bu, da yakin ibu jeung bapak di dieu tong boro-boro sa ibu nu dipayuneun abdi. Saya yang berbicara terlepas jalma hirup di alam dunia loba do. Komo awe kunaon awewe panggede-gedena dosa eueuh deui sabab awewe masuk gede hilap eueuh lain hitut. Naon ari eueuh jijikana hitut deui. Riwa di jeung sorangan celengkeung tut cenah. Gusti mun eueuh balad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bahkan ningali aki-aki nu disarisi, ningali abah-abah nu ditarengah punten abdi rada curiga. Biasana abah lamun kana pangosan rutinan ngan ukur penampilan biasa-biasa saja, paling mewah make sarung. Ari ayeuna geuning eta abah da bade ningali mubalighah geulis. Si abah mah gadak-gadak jadi gaya, jadi make ayeuna calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu anu butut jadi gelis nini tambah marodis indit karena pengajian rutinan sok nganggo sarung jeung samping kari-kari ayeuna bade ningali tepakan hadroh terbangan jeung genyering eta nini meniningkah make calana led. Tengingatkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet. Sok atuh tepakan jadi kahayang sieu mah dah. Sok bareng dikoet ku anak kucing eta nene make jing dikoet kucing eta nene make ya Pak, sing aya kahayang atuh bapak teh milu aredan gerapa. Jeung ieu mah hirup teh teh ku ulun. Ibu, araya. Sok patingali kos ibu-ibu. Mana jiga nu keur sarenang. Barokah ngaji.
pedal apalah ibu-ibu teh di imah nama loba hulang-hulang jeng kana hutang do ya da ieu teh nu gaduh sangkutan ieu teh unggal poe kemis teh jaranji ngariung di imah Cooda jeung Ceu Imas jeung Ceu Kokom eta Gusti torojo Ceu Titin dipimpin ku Ceu Oneng kieu bari araremok ka janjina Sabah saya berjanji cenah amit-amit aya nu kitu Bang Emok di dieu basmi riba do sok hoyong bahagia mah dalam rumah tangga anak menjadi soleh dan soleha ibu teh kudu bersyukur kepada Allah bacakeun alhamdulillah gampang lah jatuh salaki mere duit 1.000 syukuran we alhamdulillah saminggu 10.000 syukuran deui alhamdulillah tak terkecuali mun salaki ibu genep bulan usaha teu balik-balik eta mah bacakeun inna atoina kal kausar Gusti cek abdi ge pamajikan edan ya Pak salakina sok transfer sok naleponan eta disebut innalillahi ibu Gusti urang negla ibu pun ari ibu di dia sok aya pangosan rutinan geun ibu jadi kararedan kieu sok aya pangosan muslimatan sholawatan marhabaan yasinan tahlilan di negla mun aya nu marawat sok terahlil nya ulah nu marawat mah di mana-mana ge nu tahlil mah nu harirup astagfirullahaladzim ieu beuki jadi aliran sesat ieu jemaah nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud je Gusti punten upaya dia ce tong kabawa virus kuno beh dia ye abdi mah sieun ye asli abdi mah kuno aredan abdi sieun balik ka bawa GR ce lain gelo ce ih astagfirullah punten Pak RT ka dieu tewak ye pokona mah tong ayeuna ningali ayeuna sasaha-saha nu nyebut gelo ka abdi mah urang dicekelan nging dicekek bilih maut aduh lanjut ibu Soibul Hajat Soibul Walimah Bapak Indra kali Ibu Ita dina wengi ayeuna bahkan jika nama ieu hajat teh ti kamarina leres imah batur ge ibu belaan di tenaan jalan di saungan ibu jeung bapak dionang diulem didatangkeun ngikuti pengajian hoyong naon ieu Bapak Indra sareng Ibu Ita sanes ku peda seur dunia jeung hartana jeung bandana sanes ku peda ageng tanagana tapi tujuan anu utama Pak Indra jeung Ibu Ita ngahaja warga didatangkeun ayeuna abdi dionang ka dieu tong ngutamikeun abdi mengan ukur niatan ka ibu jeung bapak supaya doa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala da Pak Indra jeung Ibu Ita hoyong didoakeun terutami keur nu janten putra nu parantos dihitanan supados jadi anak yang Bu Araya tong boro-boro Ibu Ita jeung Pak Indra atuh ibu gaduh budak hoyong soleh mah ibu hoyong gaduh budak soleh cek hoyong gaduh budak soleh cek kolot lamun hayang boga budak soleh bapak nage kudu cek abdi mah teu kitu ieu cek da di abdi mah aya budak nama soleh ti leutik nah atuh ari bapak nama Sukirman teh soleh ieu cek anak nama soleh bapak nama Sukirman Bu Ibu tos apakah ayeuna Pak Indra sareng Ibu Ita dengan berkorban segalanya harta nu dikorbankeun bahkan tingali ibu upami ibu apal mah abdi di tengah bumi ge Gusti menika triweuh ningali daharun keler meuni barak bari can dibukaan aya jeruk aya apel segala disuguhkeun ece da abdi teh kalah kabaringung jeung barieukeun rek ngahuapkeun jeruk abdi teh inget ras ka budak ningali apel rek ngahuap ras ayeuna ibu ka incu mata punten Pak Indra mending kada dibahankeun wae aduh Bu mudah-mudahan ku amal
amal sodakoh na Bapak Indra dinawangi ayeuna bahkan ibu geus dibagi keresek nu warna bodas tah eta nya. Muhun Bu. Sabarahaeun lamun dicatetkeun dina kalkulator mah teuing ibu moal kahitung. Uyos Pak Indra teu ngemutkeun untung jeung rugi. Nah, yang penting doa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Cacak nu 40 urang nu ngariung ngan ukur hiji nu diijabahna sugan ieu mah leuwih ti 100 urangna banyak yang diijabah doana. Utami ku ibu yuk aminan sing soleh nu janten palaputrana. Sodakohna ku ibu ku bapak doakeun Pak Indra sareng ibu Ita sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Sabab aya paribasa apabila anak manusia telah pergi ke alam maka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 Yang pertama sodakoh, sok bantuan. Keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya. Yang ketiga doa anak yang soleh. Ayeuna sodakoh ku ibu Ita dilakonan, sagala ku ibu Ita ayeuna dipersiapkan. Nu kadua doa na hoyong putra soleh da yakin ibu jeung bapak ketika maut ajal tiba moal dianterkeun bag jadi akhirat ku tatangga tapi ku doa na anak anu saro. Oh, kabayang ku aja boga budak bisa nyanyi tapi teu bisa ngaji. Manya ibu nuju engkak-engkakan torojol anak, mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Ibu gaduh budak ayeuna jadi tentara tapi teu bisa ayeuna ngajina. Mak nyangan ukur mawa pistol bari nodong tatangga. Pedah bapak nak sakarat, bapak budak abdi tingali yuk cek teh make naon make pistol bapak nak sakarat teu bisaeun ngaji. Ayeuna kalah nitah tatangga pangmacekeun Quran mun teu dibacakeun dibedil sia. Tapi ibu gaduh budak ayeuna pinter ngaji. Ya Allah, betah ibu ayeuna nuju sakarat. Yasin. Nu maca Al-Qur'an lain batur lain dulur tapi budak ibu nu 2 kabayang Pak Indra upami wafat gaduh putra 2 pinuh ku ilmu agama nalkinan kenca katuhu ayeuna cepilna ditalkinan ku putrana la ilaha Muhammadur Rasul. Berarti simpulna yakin ibu tidak cukup dengan harta apapun ayeuna kemauan ibu jeung bapak demi anak soleh dunia motor dipangmelikeun nu merekna motor ninja tapi kalau nol tina ilmu agama ternyata budak harus dididik mun hoyong soleh ku ilmu makana ka pasantren aya di lemur negla pasantren. Oh ieu mah budak di pasantrenkeun teh kalah di teang deui da cenah bohongan kalah budug. Santri budug tong nyebut santri budug ece. Sok nalangsa abdi menyeri hate santri budug. Ulah majarkeun da abdi ge bisa kitu ieu teh ladang masantren ece. Astagfirullahaladzim wagung Gusti. Bisa ceramah teh ladang budug cenah. Nya ladang masantren ece ngan di pasantren ngalaman sok tinggal ice wani dibuka teh si Agni karasep lalu jero nama tapok borok eta teh. Da santri mah di mana-mana ge pasti barud dug sabab ustadna ge bunga ustad nama ece. Astag ieu ka ustad nyebut budug Gusti. Teuing atuh ibu keun bae da budug-budug ge barorok ece. Di mana budug barokah sok ngacaprak kari ece. Udah gara-gara aliran sesat atuh da nu maot tarahlil ka abdi nyebut gelo budug ge barokah ece. Ibu Bu coba ayeuna lamun di kampung negla tos daya ulama mau siapa yang akan menggantikannya mun budak ibu teh dipasantrenkeun. RT mah maot ibu teu hariwang loba moyang jadi RT. Kiai ge bisaeun jadi RT. Tukang son maot ece. Kiai ge bisaeun jadi tukang son. Tapi lamun ayeuna kiai meninggal duluan, RT tidak akan sanggup menggantikan sosok kiai. Tukang son moal bisaeun jadi kiai. Matak lamun bisa manawar ka Gusti nu maot tiasa mending tukang son heula. Atawa Pak RT heula. Aya Pak RT aya
Pak RW aya. Mudah-mudahan saya orang diparanjangkeun uswanya dari istiqomah ibadahna. Amin ya robbal alamin. Ibu jadi anak tidak cukup dengan apapun ibu dunia nu dipikaboga dibikin ke anak, tapi lamun teu dididik ku agama nol, anak tidak akan paingan cek are not in be the lesson indispensable for human being. We saw it the existence of one was impossible. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Kaarti henteu. Sarua abdi ge henteu. Eta ge sakitu-kituna meunang ngapalkeun paranti pidato. Lumayan piduiteun. The lesson indispensable for human being. Agama jadi penting kedudukannya, tanpa agama mustahil dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicating problem. Agama sanggup mengeluarkan solusi, satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Maka kunaon ayeuna banyak anak jadi gelandangan, korban pergaulan. Tidak sedikit anak muda ibu geuning leungeunna ditatoan. Gambar soang. Ari ku soang di udag ceurik keceu. Bahasa geus lain turutaneun anak muda Gusti teuing eta anjing bubul bahasa meuni kitu ari jajan cilok seueur ayeuna budak nu motor sirahna gara-gara minuman keras whisky brandy mensen KTA topi miring jani perpel BK pel BM pelanying edan di dalahar. Punten ma yang namanya minuman keras tong boro-boro loba saeutik ge har kompak. Narkoba no, narkoba no, bala-bala yes. Sok sing tadi kece narkoba teuing rek harirupna nu beh dieu nya. Sok rep heula narkoba balikan deui ce narkoba bala-bala oplosan teh kotak tawuran ta'aruf jablay janda. Yay! Saya budak-budak janda yes. Kan baik ketangjang ada. Ari geus jodoh mah da diatur ku Allah keun bae janda oge. Asal sing pinter we milih ayeuna merekna. Pan aya janda nu merek kijang panter, kaki panjang pantat muter. Tuliskeun dia. Aya janda nu merek Hitachi, hitam tapi cihuy. Aya deui janda nu merek KTP, kolot tapi pulen. Ngantong dipilih janda nu merek Toshiba, tos hideung bau deui. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kudu kumaha cara ngadidik budak? Hubbillah hiji sina cinta ka Gusti. Ibu lamun budak rungsing ceurik osok dipepene tara. Sok dieyong-eyong. Ditimbang di ayun aming. Nah, ku cinta ka Allah didik lisan ibu kaluarkeun budak bari dieyong-eyong teh la ilaha illallah la ilaha. Ieu mah budak dieyong-eyong teh bah. Berdua tuh budak genan reuwas. Akhirna mah budak teh tinggal kalongeun. Geus dibetah-betah ti orok. Bah. Yeuh ceu sok geura. Budak tadi betahkeun ge ku kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ieu mah dibetahkeun bah. Diogo ciguli cikacep anak caa. Ih amit-amit inung sorangan teu ngaku ka budak. Eta mah dikuku anak caa nu kacep tinu geulis anak caa. Damun bisa budak bisa nemal mameureun bari nunyuk teh anak sia. Baca raya sok engke mah kitu ya budak dipepene teh ku bapana geura. Gusti teuing ping 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 pong pong pong. Ibu muka samping ku bapak rek dirongkong. Ongkos sih budak teh sina cinta ka Allah tapi dikitu-kitu. Eta ulah sok nyalahkeun korban pergaulan, korban inung bapana teh orok teh. Oh eta ku inungna teh sarwana da satu bobo cenah. Aku cinta Allah kudu mah kitu ieu mah. Satu ayah tutup pintu. Dua ibu buka baju. Tiga dua jadi satu 1 2 3 punya ade baru.
Atuh budak nanti dewasa nanti jadi jablay. Lain jadi wanita solehah tapi kalah jadi awewe run. Apal awewe run tahu cek? Oh geraneng nuki gini. Panona alus. Sok dak mau teu nyambung jeung nu aredan masuk geura yuk. Yuk. Yuk bareng-bareng ditempo ti hareup ti gigir. Ngan hancakal kalakuan tuluikeun gunta ganti teu sirikna unggal minggu nah aku naon nu geulis asyik nah aku naon nu bangor loba siga nama asa aing ajib tungtungna kulit kelir koneng aeuy huntuna bodas tipung piwir berem-berem panon coklat Gus areling keur ngaji Kang si akang mah teu kabitaeun da akan bae kita ngirup malah terserah akang rek edan rek eling oge nya cenah nu penting urang bisa ngajaga 17 rakaat aja dolong iya beki parah nu beh dieu mah batur salat ieu mah kalah ngahormat Gusti nu agung 17 kewajiban kapan eta teh benang ditinggalkeun lohor opat asar maghrib isya subuh tah matak budak teh adibu auladakum sina cinta ka Allah didik deui lakonan ku ibu contongan salat komo tuh boga salaki mah euceut teh amhi barokah ka anak jurungkeun sina ka masjid berja mun leuleus bere pita gitu salaki cicing wae di imah teu daek we ka masjid berjamaah pedah cager taku ibu teh sing sering dibere sumanget lain susu astagfirullahaladzim lain sih mah ongko tita ka masjid salaki eta kalah dibere susu atuh meureun ngagenyel di imah ari euceut teh Gusti Gusti dah salaki geus selain moal daekeun deui nu kanu kitu mantu ceu sok tinggal da euceut teh geus teu muda atuh dibikeun ka salaki meureun salaki kalah hek nah cenah naon teu ngarai di toel gitu oyag-oyag di bawah nangkara kalah juga ceplok nauk dan puyak di bawah ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu hakeun bae Kang atulah hitung-hitung ngegel cilok goang we sok rariweuh lanjut wahubbi nabikum kadua budak teh sidik sina cinta ka Nabi Muhammad sok geura ibu teh bari ngayong-ngayong budak teh pantes geuning urang mah baheula ku inung teh Gusti urang Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jo sok bil barkah Arab Quraisy salatullah ala toha Rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna wabil hadi Rasulillah tawassalna wa kulli mujahidi bi akhlil badri ya Allah salatullah semangat Rasulillah salatullah ala yasin habibillah aminan kusadayana urang ngadoakeun kanggo Bapak Indra sakulawarga Bapak Indra sareng Ibu Ita tong waka eta mah kakarek nyebut ngaranna
ulah waka ditepakan aa. Bapak Indra sareng Ibu Ita mugi-mugi ditambih barokah rumah tanggana sing sakinah ibadahna istiqomah sholatullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Lanjut sholawatnya sok bari diciuman teh ece teh dede ciguli cikacip budak teh curik we hayo ya Robi bil bali mako waghfir lana salawe mah 20 mobil sedan warna hejo awewe zaman ngan bisa dan teu bisa wasali babarik tarik kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco mung solat ya Robi bil Mustafa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala ibu wa hubbil Quran anak didik sinatiasa maos Al-Qur da ayeuna mah gampil ibu aya Iqra bakal lama urang pan masih ngahejahnya abdi tahun 78 lahir tahun 80 tahun 8 hiji 3 tahun teh terus diajarkeun ngahejah ku mamah teh sok cenah turutan B jabar ba P jabar pa sin JR sia jabar ya hijikeun bapa sia bala kitu aduh resep teh berjamaah salat gengnya ditajug geuning ku talupuh bari teu kumu kena ku samping we ditalikeun kana gado resep beres salat teh geuning nyeun babangkongan pabenyeng-benyeng cenah muhun ayeuna mah tingali masjid pageung-ageung nu ngeusian pasaeutik-saeutik masjid pamewah-mewah pamegah-megah nu ngeusian pawegah-wegah betul teu Bu teu betul ieu salah eta teh Allahumma sholli wa sallim wa barik alai makana budak sing pinter ngaji solusi apapun keayaan di bumi ibu loba kapusing sok munajat ka Gusti Init ngaji obat pusing ngaji obat galau nurariwe nyeri hate salaki leungit teangan mari ecem nya salaki leungit maca waqiah mapa jalan ibu Bu makanan sakali deui Bapak Ita tak kieu ya ari ceramah candahar teh sok balelol Bapak Indra sareng Ibu Ita ku pengorbanan seueur anjeunna dina wengi ayeuna sing janten wasilah kangge soleh murang kalihna amin ya robbal alamin ibu ari dihitan nyeri henteu sok atuh aya we ka para korban ya sok sugan harirup ayeuna mah ya Bapak ari dihitan nyeri henteu tuh tapi da nyeri oge tingali cek murang kali dihitan apalagi ayeuna dede rapasya murang kali namanya sabaraha tahun yuswana 4 tahun anak kecil diajarkan berdarah-darah dina sebagian anggota tubuhna ya pasti sakit ngan tapi aya burukna atuh ceu ulu tingali budak nu keur dihitan mah pada nyecepnya menirabul nu mere duit oge tematak salaki ibu bisi teu boga usaha teu boga duit sok gra malikir ece teh salaki teh hitanan deui sok isuk mah badami ece teh bapak ajaran sok badamian bapak kitulah meneh saya duit sugan we anu nyecep bapak urang di hitanan deui yuk gua ece teh didangkakeun di tengah imah tuluy digeberan pasti setiap aya nu liwat nyeduhan aduh yang namanya dihitan ya sakit ibu tapi punten Pak bukan saya akan membeda-bedakan antara ibu dan bapak ternyata ibu oge pernah merasakan kesakitan ketika apa waktu melahir nyeri henteu Bu sok mempaya para tersangka nusuk daek nyeng cerena wungkul oke
Ibu nyeri ngajuru. Ibu itage nyerieun sok 2 kali atuh ngalahirkan budak, sedangkan ibu lamun keur ngalahirkeun tapi kan ka maot na jadi hadiahan ku Allah, maut syahid, maut syuhada. Perjuangan indung ka budak mah ieu antara hidup dan mati. Ternyata sami doa indung kanu jadi anak sami jeung doa nabi ka umatna seukeut Allah batan silet dina pada ayat tolak ijabahna. Matak jang neng tong sok ngalawan ka indung bapak teh. Iya mah dicarekan molototan baheula mah urang boro-boro dicarekan ece kakarek nguping batuk bapak teh mending sieun budak ieu mah kasieun ya cinya muhun teu bu Raya oh kade ece kabayang ku bapak teh tingali patuangan pamajikan teh geuning keur hamil teh da lain ngaleutikan kalah ngagedean atuh ibu nu talina geulis keur hamil mah jadi teu puguh rupa lompang ngageang sare nangkuban kalah jiga odong-odong juju lautan nasib pamajikan akang tingali jiga odong-odong culaut sare nangkuban teh da beuteung antel kana kasur tarang jeung suku ngangkang matak wajar lamun ungklek-ungklekan kabadug we ku salaki ece teh da muter jiga gangsing pamajikan pak matak punten calon suami yang akan rumah tangga punya istri jadilah calon suami anu jujur neng carilah calon salaki anu tanggung jawab nu gede perhati komo ke ecek mikir pilih salaki anu gede kanya ecek iya Gusti nu agung astagfirullah robal baroya sebelah teuing mamajikan oh ecek naik salaki gede nu kitu patut tapi leuleus teu bisa dipake sia teh oh cek sok geraku akang pikir-pikir bener cekat terangan 4 hal teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awewe. Hiji men, pernah di dia aya laki nu men? Aya men ceret. 2 nu teu bisa dipegawe ku lalaki hamil, akang tong sok balaga, awak badag dibandingkeun jeung pamajikan nu leutik awakna eleh lah. Sok bapak badag awak aya di dia laki nu pernah hamil? Sok akang rek dibere ku abdi mah 10 juta tapi hamil heula. Tapi tingali awewe Gusti awakna leutik begang garing hideung ipis hirup deui hamil mampu yuh akang mah saminggu hamil moal bisa pamajikan mah 8 bulan mampu hamil betul bu tapi perjuangan tingali kang pamajikan ya Allah keur hamil teh leumpang ngageang teh budak geus 8 bulan teu kaluar wae geus keseleun totojer hayang kaluar bapana keukeuh totojer ti luar hayang ka jero untung teperwis oge pecah ketuban akang jangan dibiarkan bahaya pamajikan tah geuat bawa ka bidan tong dibawa ke rumah makan meureun datang ka bidan teh sok ece naik kana ranyang nya tuh da kana kenteng maluhur teuing tarik napas ami budak keluar muhun bu bidan da tarik tamang mah Agustusan heujeunkeun bapak milu ngaheujeun babantu ka pamajikan urek ngajuru cek bidan teh eta salaki na kamilu menang 3 kali cek bidan teh tah cenah budak ayeuna rambutna geus katingali padahal rambut inungna keneh eta teh lain rambut budak sok heujeunkeun deui boroso teh oce anak keluar meuni badag 3 kilo teu kabayang pak untung pamajikan salamet ge panjang umurna budak teh 3 kilo nu kaluar teh anu asup 3 on teu sae urusan 17 tahun kagigir sokang akang teh untung tah meureun bubututan pamajikan akang teh pejet budak nyaleutik toto leutik atuh nu kaluar teh gede gondrong ngece budak teh anu asup nyaleutik ngagunul mun eueuh keajaiban ti Allah kang rek kumaha si pamajikan akang mata mohon maaf bapak ketika akang punya bojo punya istri bapak jangan pernah disakiti awas pamajikan teh kang tong dilukai yes pupeurieun akang teh da ngajuru mah teu bisa geuning akang mah ngeujeun ge kaluar tai matak tolong sing saling mengharga no alus mah salaki ayeuna ningali pamajikan keur ngajuru teh usapan tarangna teh tiupan da kaciri pamajikan teh meuli kaluar kesa atuh sok nyerinya tong tarik teuing atuh aku naon bau
Eta cek salaki teh tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan, istriku sukar melahirkan, tangisnya sungguh memilukan. Awas kakarege 40 poe pamajikan geus diutuh eta ulah kitu Kang. Tong balaga dalam rumah tangga Bapak tanpa ada perempuan, tanpa ada peran tinu jadi pamajikan, hidup Bapak tidak akan bahagia. Well, ieu mah hayu we nyeri ka pamajikan teh atuh ngahinging tiap poe. Pamajikan teh ceurik, tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Pamajikan ceurik kesakitan, pedah Magicom ditajong ku salakina. Sangu teu asak si horeng teh poho teh dicolokeun ka belona. Kapan riweuh atuh boga anak akang teh sok geura boga budak mah ibu keur alit keneh mah komo dihuapan kalah porocot modolan. Atuh ibu teh riweuh leungeun teh nu katuhu ngeupel sangu nu kencang ngeupel tai budak. Rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai pabeulit sangu dialungkeun tai dihuapkeun. Ibu rek ti brasare budak ceurik ngoceak ea. Ibu nyaring yeuh nen. Budak geus rehe bapana milu ceurik gogoakan. Kabayang meureun ku ibu salaki ta orok jabrig tengah peuting ngagoak. Meureun cek salaki ocet teh wah. Meureun cek ibu teh yeuh parasmanan sok ta jeung budak sabelah deui nganggur kop. Sabelahku budak sabelahku bapakna tepi ka hulu susu teh offset. Ari kutang naluhureun dada susun hanapeun bujal. Mata punten Bapak ingat wanita diciptakan oleh Allah bukan dari tulang kaki, berarti pamajikan Bapak tidak untuk diinjak-injak. Tina naon pamajikan Bapak diciptakan ku Gusti tina tulang rusuk yang dekat dengan hati, berarti istri Bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes. Tepuk tangan untuk awewe. Keun antep Kang sina kaleprok we heula. Ada cuma jika nutup boga dosa tuh. Jangan selalu menyalahkan suami. Lamun boga anak teu soleh, tapi ibu kena introspeksi diri. Hok ngadua da pamajikan mah diijabah ku Allah bu. Ieu masalah ki ka sawah, kala ulin ka imah Ceu Odah. Jeung Ceu Imas ngarariung, nyarieun seblak jeung Ceu Kokom. Yuk salaki kasawat ya amparkeun sajadah salat duha 2 rakaat doakeun anak doakeun salaki Allahumma in kana rezeki bisa bagi pangjilhu ya Allah lamun salaki abdi keur macul di sawah batur ayeuna keur buburu rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah kapan ngadak-ngadak salaki ece keur macul ka tingang kalapa tah ece makana ibu meskipun suami aya dengan ukur sakieu buktina usaha mah geus ikhtiar mah atos ibu ulah sok nyalakeun salaki da eta mah sagala rezeki diatur ku Gusti sok cintai salaki sepenuh hati hareupeun salaki tong baketut tong baeud jamotrot hareupeun salaki mah kudu nguraseng bahkan ke balik ngaji hareupeun salaki ibu teh sing daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak beti riweuh jijik ngadangkak atuh deui lah meureun salaki ge kalah sieuneun atuh pamajikan ngadangkak tuh para ruguh bedul keur dinu loba batur torojol salaki tuluy kieu cek salakina teh itu aya bakakak hidung ibu kunci utama budak hoyong soleh awal sebelum dididik ku agama neme gubrak lahir ke alam dunia keur dikandung persiapkan dulu nama yang baik seperti ieu Rapasa Ajeka Maulana hebat komo lamun ngange Muhammad Rapasa atanapi Ahmad Rapasa upami ayeuna tina Asmaul Husna Gani nganggo Abdul jadi Abdul Gani dari abdi ge aya ngaran Gani jang ngange Abdul moal cenah da abdi mah lain Asmaul Husna naon atuh singkatan Bapak abdi Angga inung abdi nani jadi Gani oh heulah kumaha maneh we ceng wah aslanya lamun bapana inungna Mumun bapana Iding anakna teh jadi kabayang teh ku bapana Abbas inungna Kokom anakna jadi eta palebah nu geuleuh bapana Tata inungna Ai anakna jadi
Sok istri mangango Siti Aisyah, Siti Maryamnya, Siti Maisaroh kan beka panasan mah jadi Siti Muesirah kecok. Bu didik agama tilu anak kewajiban orang tua beri makanan anu halal alah kakareka ciri ucu yuk abdi ngareneng jeung saha udah lain salaki Gusti nu agung ieu nasib foto tereng kumaha ece bubar ngaji ayeuna da abdi teh moal di onang deui ka dieu mubah ieu teh abdi masieun ku Pak di ku aja di penta ieu sepanduk dipake moe pare atawa ku aja dipake pipining WC Allah baru ya saya pengorbanan Bapak Indra tos sodako ayeuna pangaosan bari urang keur silatu pang saya nariungan syukuran bade hitanan bade pernikahan apapun jenis syukuran hiji mun aya sodako dua aya pangaosan tilu silaturahmi tujuanana karena Allah insyaallah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda fasaufa nu'tihi ajron adima sakitulah nu kapihatur kirang langkung dah punten kasadayana tos jam sabaraha ece Gusti geuning geus sajam langkung 10 menit teu karaos nya nya ece dihanap hahahi abdi mah di luhur haheho ece ibu ibu ge turutannya sadiakeun amal aya ti ayeuna sebelum datang ajal cicing tong waka ngajungjungkeun bujur ece acan ngadoa tu geuning juri mah geus carengkat pan juri masuk sieun ku doa matak juri mah geus ngajungjung geus diuk deui teu tulus ece jurig teh ece oh kadenya cenah araya ieu teh araya ku ngalangkungan ieu ngaos dina ieu wengi urang silaturahmi mudah-mudahan katampi sakumaha keterangan hadis Nabi ibu lamun urang daek silaturahmi teh bakal panjang umur loba dulur da loba dulur tak abdi ge ka dieu teh hayang loba lur ayeuna jadi seueur dulur insyaallah balik menang doa ece keun bae teu menang duit oge asal menang amal ece jang naon abdi teu pikeun kangesang kieu lamun teu jadi amal kahadean ibu ge ayeuna di alam dunia loba sagala maot mah moal aya nu dibawa naon nu rek dibawa maot eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang sanes solehnya kade ibu maot teh ulah mamawa amal batur da soleh gerek maot engke lamun soleh maot rek saha anu dibawa amalna ku soleh ari wah nu aredan mah geus moal nyambung ece sok kade uih ti dieu urang sing ke ilmu anu manfaat arangkat ti bumi ka dieu urang sing dihampunten dosa ku Allah Subhanahu wa taala cipeujuh jalan cieurik meuli kupat di abonan pepeujuh pamimarulih ulah ngupat ka awanan sanes teu hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan keuna ku paribahasa sikabayan meuli kina ti cikijing meuli eunteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu keunda ieu ece tah nu edan ge sarua geuning hayang dahar ngajawab lapar ibu tos taruang teu acan tuangna naon sangu atawa beas oh ngan sangu nu dituang asalna tina piring ece manya nyomotan remeh tina beas osok ece dalahar dina piring atau kenging kadenya tuang mana kursi tuang mana karpet piraku aja bujur yang celena piring ai sangu dibalatakeun kursi tapi gini ibu anehnya makanan pokok teh beda-beda abdi gaduh caroge orang Madura di Madura mah makanan pokokna sanes sangu tapi jagong naon ce sing tarik atuh jagong ari japati manuk japati mah rasaan abdi tiba lagi japati mah manuk lain jagong cok di dia mah japati teh jagong gusti dia mah jagong teh haliber meureunnya di Maluku beda deui ece makanan pokok urang Maluku sanes sangu sanes jagong tapi sagu naon bu di Madura mah jagong kompak atuh di Maluku mah sagu makanan pokokna teh ari urang mah naon jelema urang mah gusti ternyata nu dihareupan ku abdi teh remeh hungkul geuningnya kongkorongok ari nu kitu naon ce
eta mah sora ngan sorana sora abdi kan beda abdi mah mau nyeri hate tadi disebut gelo akhirnya disebut hayam beda nu nyebut lagi nu aredan iyo buah kaliki misalnya di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos sholawatan jeung maca Al-Qur'an aminan. Sok ibu teu bisa ngadidik putrana ku sholawat ku aosan Al-Qur'an ibu bodoh ku ilmu agamana serenkeun kaki ya ngan kade nitip lamun boga budak ibu geus bisa ngaji ulah poho kaki ya satahun sekali mah teu rugi beulikeun sarung kiai teh atuh BHS rek Idul Fitri teh nya sok karunya tinggal gerak kiai ti kampung mah da sarung teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajung jurigan matak ayeuna di lemur abdi ibu loba kiai jujur aja Gusti ya ka ustad tadi nyebut budug ka kiai nyebut juri ka abdi nyebut gelo ya astagfirullahaladzim aja teh areling tuh buah kaliki misalnya di parapatan mun Pak Indra ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan aminan kurang kompak sok amin atuh da abdi teh perlu dukungan sok dukung ku amin babarengan buah kaliki misalnya di parapatan mun Pak Indra ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Pak Indra eta mangan sakadar ngemutan. Wireh nu atos-atos abdi wangsul ti pangaosan. Biasana sok aya beas nu di karungan. Hapunten Pak Indra eta mah nu biasa. Cenah Pak Indra di dieu teu biasakeun ti ayeuna. Tapi yos da cek etang Pak Indra oge jalmi eling ieu nya. Eling teu Pak Indra. Asa menikat di beda-beda ibu abdi menyeri hati tadi disebut gelo ayo Pak Indra mah disebut eling Pak Indra abdi mah hayang adil pokokna makeun ayeuna Pak Indra ku jemaah disebut eling ngan abdi tong nyeri hati Pak Indra eling teu na Pak Indra kumaha engke mere gede jeung leutikna itu mun mere gede berarti Pak Indra teh sing kompak atuh mun mere gede berarti mun mere leutik berarti Pak Indra teh henteu teu gede merekna eta kan nu hajat nyebut teu eling geus lah lunas ta ieu malah abdi disebut gelo nu hajat disebut teu eling kiai disebut jurig ustad disebut budug mangga nyangakeun PRT urus warga nu aredan kieu Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna tarikan wa akhlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana min yaumina hada ila yaumil akhirah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi bacakeun sholawat sifana sing disarehatkeun jamaah urang negla nu hadir dina wengi ayeuna wabil khusus kanggo keluarga besar Bapak Indra sareng Ibu Ita mudah-mudahan sing ditebikeun tina panyawat diraksa ku Allah Subhanahu wa taala dia iha wa ala lihi wa sahbihi wa sallim berkahnya sholawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia sadaya Allah
Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Cipeujeuh jalan kabihbul malikupat di abonan pepeujeuh pami warang sur ulang ngupat ka awonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.